Tadi tuh gue tuh di pos, di pos. Yo, ayo. Eta sah dulu gur ngobrol, Kardi. Tarik pisan. Oh, Mang Ujo biasa nanyakeun nu eta mek meuli awi cenah aya loka meureun euy. Pak, ngedar. Udah temen awe. Iya, di nongkrong. Mana iya. Amang. Ngomong bari usaha. Bari usaha. Apa dia mah? Heuh, ting laris. Yuk. Lain, Kardi. Ai sore jurig naon. Urang kuat kati bisa molor we, sapu puting. Heuh, pan sarua agen hulu kalah lieur ya. Aduh. Kumanya euy. Makaning kayak peuting jurig datang deui. Aduh. Atuh kumaha heuh. Kumaha lamun jang nengan jama pinter. Dimas. Beneran siap buat ka dieu? Siap atuh siap. Cetas ini. Aing biasa tas ngirikan sawah. Oh, diuk. Siap siap. Nada rewek keur garawe naon di dari ya? Pan aing keur bingung ye. Sapu puting aing teu bisa molor di teror jurig ka jeung si Kardi. Nah, jurig nahaon. Nah, aya keneh jurig zaman wayah kieu. Siamah teu percayaeun. Ye dengekeun. Kieu carita nama ye. Aing tas boga pagawean Heeh. di Gunung Jati. Tapi aing peutingna di udag-udag jurig. Jurig naon buat Nyaw pan aing lieur. Malah bisa molor ka jeung si Kardi. nawan darewek sieun isieun teh nyuri gitu. Salah kamu bawa teh nyona naon. Nah, Tah, itu saya ngapal mah caritana. waduh, bahaya oge euy. Dimas. Sugan dewek boga kauhan mah pintar. Urang asa pernah nganter balad di mananya? Oh, heueuh. Di Pasir Cimaung, ngaranna teh Bahroso. Ngan teuing aya keneh teuing eueuh. Tah, heueuh, cuang ilikan. Kumaha Kardi? Erek mah. Ayo atuh gaskeun. Heuh yuk. Ayo atuh ayo. Tah, ieu John mun teu salah mah imahna. Iya nya. Heeh. Geus atuh. Ayo atuh. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh. Iya, sarang Abah Roso Oh, di marana Ujang? di Palihan Kaler. Aya. Mangga atuh kalabat. Punten. Assalamualaikum. Sok, mangga atuh sedalik. Aduh, punten, Bah. Mangga sok. Mangga sedalik. Hampura, Bah. Kedatangan orang kadari teh. Heup. Aing nyawa pannya dan sere lain ka dari teh cik ku aing cuang terawang.
kafe. Eta teh jurig jarian. Manehna penghuni Gunung Jati di Kocengkang. Hayang nyaho, non maneh pangna diteror ku jurig jarian. Heueuh bah, hayang nyaho. Peda sia geus ngihan imahna. Iraha tuh aing ngihan imahna bah. Sia ingat teu. Sia pernah kiih natakana kena puncak Gunung Jati. Oh, heueuh, aing inget bah. Tak, tak teh mah jurig. Mata jurig dendam ka sia. Tah, matana ari ieu ulah sok padu wae. Terus uing kudu kumaha tuh bah? Uing embung aya diteror wae ku jurig mah. Nah, kayak ku aya dibere panakana. Ah, baru tidinya gara-gara nama, gara-gara ngihan tangkal. Aing da teu nyaho, sugan aing eta kalain mah jurig atuh sana nyaho. Yo, anu kuku mah penting aing teh bisa molor gara-gara sia. Batu teu bisa malolor. Sia pian peladina nya. Aing rumah sang ngihan eta tangkal. Tapi kan aing teu nyaho. Eta teh timah jurig. Kali-kali mah tong kitu deui atuh. Sing sopan, ada kalem sing sopan kiih naon, dedehem teh. Ah, ieu uyah dari sambarang uyah. Ieu uyah geus dicampean ku aing. Awurkeun ieu uyah sakeliling imah. Eta jurig mah datang deui. Yo, bawa. Awurkeun ya sakeliling imah. Insya Allah eta jurig mah datang deui. Nuhun bah. Nuhun pisan ye. Asa katulungan aing. Bah, ieu sabab cuaca geus mendung hujan. Aing meh pamit wae. Nuhun sakali deui bah ye. Ieu mah sakalieun meuli udud. Sok sama pamali. Bah, Ieu bah, ayo. Ayo bah nuhun nya. Assalamualaikum. الله أكبر الله أكبر الله Nah, kade udud. Tangi mana deui dah? Mundur. Kardi. Dewek yakin teu kadukun tadi? Aing mah yakin Jod. Soalnya eta dukun geus terkenal di mana-mana. Iya deh. Pada wayangan di bekalan uyah hungkul jam penangkal jurig teh. Bari uyahna anu 2000. Oh, pisan modal teh dukun teh. Padang aing tadi ngamprok 100.000. Geus gadeng Jod. Emang uyah nama murah. Tapi kan campen anu mahal mah. Oh, meureun. Udah tuh, ay. Kehead sia datang-datang minta udud cenah. Santai, Bro. Aing mah mata sabatang lain sesuatu ieu lah. Dimas. Puting ieu. Siang enong we di aing. Si Kardi ge erek. Soalna aing sieun keneh ku jurig jarian. Sieun datang deui. Lah. Kan tadi geus menang panangkalna ti dukun. Manya sieun keneh. Ye, pan aing ngabisi. Soalna aing trauma. Isi kawas penting kamari. Lah si Joni atuh. Pan urang geus boga panangkalna. Kira-kira rek juling jarian rek datang deui. Hampura lur, penting ayeuna urang mah bisa maturan, bagian ngaronda. Hampura atuh lur, urang balik ti heula daek ngaronda. Penting Ah. ayeuna. Kayak di sia geus udud mah balik sih teh. Jir Jod. Baru ku 10:30. Balik yuk.
Aduh, aing tuh loh. Ah, manya. Ayo tuh. Goblok teh. Uyah tadi nih. Tinggal di tongkrongan. Oh iya, iya. Ya. Guys, Joni buat aurkeun. Aduh. Iya. Uyah nu kieu nya. Nah, heueuh ieu jeung usir jurig. Uyah nu kieu. Aisyah Joni. Ari ieu uyah teh, kan menang ngajampean. Buat kira aurkeun. Heueuh atuh. Tapi aing baturan sieun. Geus buat ayo kuarin baturan. Aduh, sia. Ari. Gitu-gitu wae nya. Aduh, bari hujan ini. Gua sih tangan tadi. Oke. Oke, salah. Aing. Lu ngapir, mesin ngapit-ngapit dia atuh. Nah, heueuh ieu. Ada kaliwat. Ada kaliwat, senjata. Masih anak ulah jauh teuing aing sieun. Untung tapi pipit. Terus cicing kuaing mali sedang dia mau lompat ya. Oh. Duh, Jon, aing geus beres urang. Oh, atuh da aing capek teh. Molor tibra irang beralah. Terus tadi jangan ulang molor, aing sieun. Aing seberang tudungnya pun nungguan sih ya. Depan aing sieun, bro. Tabang-talan tah, normal lah. Oh, Masa anu ngocokkeun cai. Sekarang itu motor. Tadi udang tuh, ayo ngocokkeun cai. sia mah. Aing keur mau tibra. Naon deui nya? Dengkeun, ayo ngocokkeun cai. Nya. Iya kan, iya kan. Aduh.
molocor kek. Ya tuh keranan molocor gimana dulu tuh. Udah tuh percaya ya. Tadi naon atuh? Saya wanya. Aing tadi naon atuh euy? Saya molocor aing mah. Ampun, Jurik, ampun, ayah. Kadi. Oh, kemarin jurigna geus balik euy. Oh sia yakin. Ampun lah.